jeung lain ngebahas ting anu lain majelis anu konten-kontenna cuman ngebahas jelema di luar sana loba nu bikin story di WA Instagram dia di dunia maya yang bilang 2020 itu buruk gitu. Jadi buruknya kalau bagaimana gitu ya teh buruk. Heuy aing aloy. Aing amdana binaya. Aku bukan preman. Balik deh di channel Sunda Genep 2 nya. Seperti biasa. Channel ini selalu menghidangkan hiburan. Menghidangkan, mengkoncakkan Emang paras mana? Hidangan. Menghidangkan. Jadi di channel ini kan kali ini mau menendek curhat ngobrol-ngobrol tentang klarifikasi yang menyebabkan gangguan yang tidak berpotensi dan tidak mencekram oleh dunia. Mungkin pandangan psikis biarkan saya ngomong dulu Hamdan. Channel video yes. Tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa yang yang buat anda yang ingin collab sama Aing. DM Instagram Aing Hamdan Abinaya di bawah deskripsi. Emang enjoy. Yang mau beli merchandise-nya Sunda 62 ada juga di bawah. Terima kasih. Yang sudah endorse ini kamera atau apapun ini terima kasih. Terima kasih yang telah memberikan kami motivasi yang sangat indah. Yo, jadi kemari ya baru-baru ini setelah bergantinya tahun entah orang geus ngupload kita dan kita video tentang statement orang bahwa 2020 sangat ujutan dan itu faktanya menurut kita Aloy. Iya, dan ternyata ada yang masih menerka-nerka membangkang atau membantah dan Aing tidak setuju dengan perkataan-perkataan dan orang itu adalah dia dan perkataan-perkataan yang 2020 simpel padat gak jelas. Oke. Jadi kumaha dan mana? Statement aing nu mana nu teka hati si anjing. Jadi anu mana ya statement mana heula? Statement anu membahas kesan dan pesan itu yang itu jadi masalah mah. Jadi jadi ukuran dipermasalahkan ketika ada suatu pertanyaan, suatu perbincangan antara Anda dan klien-klien yang lain yang membicarakan 2020 simpel padat gak jelas. Kata Aing, emang begitu bro. Emang begitu. Emang dalam suatu perjalanan, emang 2020 itu susah terus, terus panteu kan. Cuman eta di dinyana 2020 simpel padat gak jelas. Hancur ucutan. Hancur dari mana sih? Dari segi mananya hancur dan ucutan? Aloy dulu. Sok dari segi mana ayana simpel padat gak jelas, dari simpel mana aku diterangkan atau di mana jadi semua manusia ada yang pro ada yang kontra, termasuk orang kontra tidak mendukung dengan suatu komitmen eta suatu penjelasan eta, jadi kurang teka-cekran terjelas gitu. Tapi sorry, eta lain statement urang. Eta statement sararea anjing. Eta lain statement sahat hari tadi ngomong. Eta mah statement urang jeung sararea dan emang kurang dirasakan singkat. Emang singkat menurut urang nya. Menurut si Pesa singkat padat dan tidak jelas. Itu emang ada loy. Oh, itu menurut si Pesa ya. Singkat padat dan tidak jelas emang benar. Benar. Terus statement si Pesa. Ucutan emang ucutan. Sok ena tina ekonomi geus ucutan, tina masalah kabeh lah anjing lah. Jeung lain ngebahas ting anu lain majelis anu konten-kontenna cuman ngebahas jelema di luar sana loba nu bikin story di WA Instagram dia di dunia maya yang bilang 2020 itu buruk gitu. Jadi buruknya kalau bagaimana gitu ya teh. Urang mencoba meluruskan ya. Urang mencoba berpikir secara logika gitu. Emang 2020 syukurang mungkin beda boy perasaan mana jeung perasaan batur. Mana 2020 mana boga kabogo situ teu boga. Mana boga gawe situ teu boga gawe. Emang. Mana boga budak situ cuman dalam suatu janganlah diumbar-umbar dalam suatu sosial media. Nah, freedom of speech itu bagus alay, maksudnya kebebasan berpendapat kudu aya gitu, maksudnya
ya menurut saya berarti mungkin menurut orang mah nu dirasakan 2020 teh emang gitu kan menurut Syamdan mah tidak seperti itu dan menepis semua itu. Jadi menurut orang mah tidak sekonyol itu gitu. 2020 itu tidak sekonyol tidak itu. Tidak seanjing itu ya. Karena 2020 itu telah mengajak sekurang 2020 itu telah mengajarkan orang cara gimana bersyukur orang mah masih kena bisa dahar, masih kena bisa gawe, masih kena bisa barang ulin kos batu beraktivitas secara nya terbuka. Lamun urang ngentengkeun ka batu mah leuwih ti urang, cuman urang kudu bisa menghargai atuh kumaha ya 2020 teh. Bilanglah, cukuplah bilang ke 2020 terima kasih telah mengajarkan saya artinya buruk ataupun baik. Gitu guys sih. Oke. Emang eta nun teu disebutkeun mah emang eta, cuman urang teu berstatement kieu bahwa 2020 untuk seperti tahun lalu. Nu tadina bisa kieu ayeuna mah henteu, tadi kitu, tadi kieu. Karena adanya perputaran waktu yang sangat berbeda. Jadi hargailah tahun ke tahun, karena tidak semua tahun akan seperti itu, tidak semua jam tidak akan seperti itu, tidak semua kejadian akan seperti ini gitu. Dan kita tidak tahu bahwa tahun yang akan datang tidak akan jadi orang apa, jadi orang teh mah apa ya kalau bakal kumaha. Jadi ulah menyokong 2000 jangan menyokong tahun-tahun ke belakang seperti ini, tahun sekarang seperti ini. Harusnya kita bisa memperbandingkan lah, jadi karena adanya 2020 kita jadi termotivasi untuk 2021 ini harus lebih baik dari 2020, harusnya gitu. Jadi cukuplah bilang dalam snap Instagram atau snap WA ini kalian. Ini khususnya untuk para kalian ya. Jadi bilanglah, bilang simpel lagi teh naon simpel, terima kasih 2020. Oke, simpel, jangan ada bahasan 2020 kayak tai, 2020 amburadul, 2020 simpel padat gak jelas naon. Oh, itu menurut Hamdanya mungkin sisi baikna menurut Hamdan. Sisi baikna cek urang mah geus we kieu we. Terima kasih 2020 telah mengajarkan. Geus we kitu, mengajarkan saya keburukan, mengajarkan saya kebaikan. Oke sih. Anjing. Jadi jangan tong ayeuna nanti tong nepi ka ayeuna. Ayeuna mah menyebutkan 2020 macam tai, 2020 buruk kamu rasup bla bla bla. Instagram lo bagus. Jadi lemahnya orang Indonesia itu tidak bisa menghargai sesuatu. Jadi orang Indonesia itu tidak bisa menghargai suatu perjalanan jam. Jadi tidak bisa menghargai sesuatu perputaran bumi. Jadi apal nate hayang nate bahagia we, hayang nate tahun ka tahun teh kieu we jeung kieu terus kieu. Dan itu tidak bisa aja. Jadi orang Indonesia tidak bisa mencerminkan tahun ke tahun teh, tidak bisa. Jadi hayang tahun itu berbeda-beda teh bener. Cuman amun hayang tahun ke tahun berbeda sok atuh maneh bermotivasi, berimajinasi secara menyokong ke depannya, bukan ieu mah anjing melecehkan 2000 sekieu pak lah. Jauh maksud Jamdan kieu ya. Jadi urang teh ulah nepi ka ieu maksud maneh nya. Ulah nepi ka aya perbandingan ya tahun ieu lah kembelah anu ieu mah tahun ieu berarti urang teh cokot ambilna teh anu tahun 2020 mah urang bisa urang lebih kuat lah intina mah. Jadi urang amun kudu bersyukur teh mah lamun ceuk anu prona urang kudu bersyukur di mana na eta meureun ceuk anu kontra mah bersyukur teh urang bisa kena dahar, bisa kena itulah nya nu tadina sibuk kerja ngumpul jeung babaturan. Wah, bisa kitu kayak aman enjoy lah jeung keluarga kan. Jadi sok. Oke, cukup jadi oke lah. Ayolah. Berkoar gitu. Jadi itu kudu jangan nepi ka jadi sebuah sosok seseorang pernah anu konten jadi kayak pandangan seseorang nu tadina resep ka maneh jadi ningalina ini sih mah kieu jadi si mah tidak bisa memotivasi seseorang untuk lebih baik. Jadi apa nanti sih mah buruk jadi kumaha sih atuh cing we Kak. Jadi soklah berinteraksi secara otak-otak yang jenius lah. Jangan menjadikan suatu keburukan terus gitu. Jadi menyenepkan teh keburukan.
please anjing Terus dia lebih atuh. please lah ya teh saya malah juga dewasa atuh. Jadi menurut Hamdan we lah ayeuna mah jadi mun kesan dan pesan tanya baik terat oge. Jadi Kesan dan pesan 2020 yang terakhir. kesana urang gitu nya. Kesan urang mah untuk tahu kebayang selewatnya 2020 terima kasih ya. Terima kasih sebesar-besarnya karena 2020 mengajarkan artinya keburukan dan mengajarkan artinya kebaikan dan bersyukur dan untuk 2021 semoga saya jadi orang yang bisa memotivasi orang lain. Kesana ya apa yang kamu rasakan dan mana teu memungkiri. Eta pesan lebih pesan. Mana teu memungkiri bahwa 2020 ya hancur. Lanjutan men, enjoy. Ngarasakeun urang ngarasakeun naon 2020 ngarasakeun ku ayeuna virus. Urang ngarasakeun eta jadi urang sarua urang tegenah ekonomi terganggu cuman dalam suatu hal iya mencokang orang untuk menjadi lebih baik untuk menjadi proses untuk lebih kemana gitu jadi jeung kesana mah emang lo bau emang urang ngarasakeun lah kusmarane 2020 teh kieu nah cuman geus lah tong diumbar tong terlalu diumbar ting lah di sosial media lah secara kalau lamun bisa secara jangan secara forum lah secara pribadi we tong secara forum mengumbar 2020 macam kieu tong di sosial media lah tong secara tersebar di publik lah tapi kalau bisa di secara pribadi secara di mana secara dengan orang-orang yang bisa kita diajak ngobrol jadi mal aya pembahasan seperti ini gitu jadi lah urang mah jadi tapi lain urang iya nya bukan aku lain hayang menyerang percakapan anu kamari diucapkeun ku batur ya cuman urang hayang bisa gitu nya naon sih 2020 teh loba nu nyebutkeun 2020 pacantai 2020 kitu-kitu bla 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 cuman yang tong dina ieu lah cuma urang kudu ningali ke depan di sana banyak orang yang memperjuangkan negara kita supaya negara kita lebih baik. Bukan ini mah malah bukan menyemangatin atuh kalau ieu mah anjing 2020 terpuruk 2020. Semangatan lah, terima kasih lah. Ambil baiknya lah. Cuman buruknya ge ambil untuk motivasi ke depannya. Gitu. Kurang lebih gitulah tuh urang mah. Jadi urang mah kurang enjoy lah dengan statement jeung snap Instagram WA kalian yang membilang 2020 jadi kurang nyaman lah kurang enjoy gitu kalau lihat status snap kos gitu. Orang-orang kita mah masih lemah dalam masalah perbedaan manya sok maneh bayangkeun urang sok paling kesel lamun jelema anu ngomong kieu cing malam minggu teh cicing wae di imah ulin atuh tiang listrik di luar tah eta kan perbedaan membanding-bandingan jadi cing lah bedakeun mana tiang listrik mana jelema gitu bisa teu ngebandingkeun gitu mana diperani ngali tiang listrik cicing di imah lalaja TV pan teu mungkin eta teh jokes mungkin eta teh keur lain mah jokes sebagai bercandaan lain tapi menurut Hamdan itu tidak bisa lah ya cuman tidak bisa lah please lah karena perasaan batur jadi bisa lah jadi bisa jadi batur teh menerima dengan ucapan manehna atau henteu gitu jadi minimal lah mengajak tapi secara dengan kata-kata yang baik. Ayo ulin geus tong dipaksa ulah dipika ayo ulin urang mah moal tuh pira malam minggu cicing wae di imah batu ge ulin cing atuh tiang listrik malam minggu mah di luar ieu cicing wae di imah. Kan eta perbedaannya anjing. Please lah. Jadi mulai menepik statement dan jeung SW IG tweet Instagram nu kar itu tidak jelas berarti. Jadi bangkitlah otak-otak jenius manane teh boga otak-otak jenius, boga pikiran jenius. Pake atuh. Tong naon-naon, aya naon-naon bedakeun. Cing atuh lah da pangpang mah da jadi kesenangan seseorang mah teu bisa
Pan beda-beda kesenangan sih sekulin, kesenangan sih cicing di lima, kesenangan sih ngopi bari urujar cokeng ngeunah. Intinya mah kila jangan banding-bandingkan hidup lo dengan orang lain Kan karena gitu. karena setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Berbeda, Coy. Eta kata-kata mutiara untuk kita lakukan Mungkin mana senang atau batur mah buat di rumah. bating-batur mah diajak ulin teh. Heuh jadi riwat kana huluna. Batur mah cicing di mage asal geus ulin ka mana gitu. Tuh enjoy aman. Enjoy we itu urang mah alamun naik ulin oke enjoy we sok maneh pribadi maneh sorangan naik ulin oke. Itu mah tambahannya. Tapi menurut orang oke gitu jadi enak mah mun eureuh mah nanti urusan maneh kumaha maneh urusan aing kumaha aing rek aing molor ke rek aing mabok ke anjing. Heeh rek urang kumaha eta karena eta suatu pribadi manehna gitu. Jangan amun salila teu masih ngarugikeun malah keur naon lah ngurus-ngurus kita leh. Oke we yo sok cuan diajar welcome lah dengan kepribadian orang lain gitu. Jangan suka mengusut kepribadian orang lain dan jangan memperbandingkan diri seseorang dengan diri orang lain. Nah, biasa yo welcome. Jadi tidinya jadi pesana jadi keur itu lah. Jadi kemaraneh ya. Jadi ku aya kitu teh panan persahabatan sok aya jadi aya nu pajuliwat. Gara-gara gitu kan eta sepele eta ucapan ucapan tapi kan beda babaturan anu baperan. Aya nu kumaha. Wah nu kunaon amal yang kababaturan maneh. Heeh. Eta sih naon ye? Melontarkan ucapan kitu teh mentujuan manehna keur kababaturan maneh bae nepi nama. Kumaha kan kitu aja. Niatna pan heureuy. Niatna urang cuman lah jadi belajar membedakan jeung ulah menyamakan seseorang dengan orang lain. Sebenarnya mah geus kasih bullying sih sebenarnya. Bully. Eta sebenarnya mah kan bisa. Eta teh ucapan anu ulah nepi ka kaluar lah nepi ka. Jadi heuh kumanya misalnya teh urangnya keur gena-gena cicing aya babaturan ngajak ulin bari urang keur hoream, buat ting urang teh keur aya keperluan, buat ting urang teh teu keur mood. Kumaha lamun urang jadi pan ai keur otak keur pikiran hate keur kitu mah kerucutan lah. Anjir sih nyamakeun aing jang listrik tuh. Pan eta teh sebuah perkataan anu tadina cek batur heureuy tanggapan urang pan menjadi suatu masalah. Jadi suatu masalah tah tidinya ayana we bakal teh perdebatan teman. Jadi ulah lah. Amun rek ngajak oke, ajak hayu hungkul. Ayo ulin euy. Hayu enjoy. Tapi kitu ge geus enjoy. Ulah lebih ka geus itu mah gitu. Nah ulah lah pokona mah karena kebahagiaan seseorang tidak bisa diatur oleh seseorang. Baripu gawe anjing. Heeh, karena lobana kitu leh. ban kitu. Baripu gawe lah kumaha jadi nu penting mah gawe intina mah jadi yang daripada mikiran nu kada tepat si anjing. Jadi belajarlah otak jenius mana para rakyat kata-kata menggunakan ego. Jadi hayang teh batu teh kumaha urang. Nah, jadi ulah ada ka kitu lah. Jadi lobana teh jadi kepribadian batu teh jiga urang. Heeh. Batur teh kudu mengikuti urang. Jadi kan beda-beda zaman. Cok. Jadi tong so mengatur kepribadian orang lain lah. Aturlah. Jadi atur mah diri sendiri we. Gimana bagusnya ngarugikeun nya batur kumaha ge. Da bang nama heuh da ayeuna mun urang diajak ulin ke urang mung ngarugikeun anak kalau mah. Da ayeuna urang ulin ge jajan sorangan. Main sorangan, motor sorangan, lu boga motor. Itu sih ngarugikeun motor. Jadi oke lah, diajar welcome lah ke ayolah. Diajar welcome nanti kena jawaban orang lain. Tong lebih ka jawaban orang lain dijieun permasalahan diri manehna gitu. Ego manehna permasalahan. Diajar lah, lesotkeun lah ego nu ka hal itu teh. Da ayeuna mah marane teh meranjak dewasa, meranjak di mana otak-otak jenius maneh, pikiran-pikiran mutiara maneh bermunculan. Perfeksionis maneh dipake goblok. Jadi geus lah. Mempermasalahkan anu sok tara ulin, anu sok ulin, kan bae we eta mah. Cul we eta pribadi batur. Pribadi maneh. Tong sok ngilu urusan pribadi batur. Karena seseorang tidak bisa dipaksakan ya. Gitu. Karena hidup adalah ipadani dan amat. Ya. Jadi mulai Indonesia kita. Cukup sekian dan terima kasih untuk kalian. Jadi untuk tadi yang gua bicarakan
Jadi eta malah jadi Ya itu mungkin ada luapan hati seorang luapan Hamdan. hati urang jadi luapan hati urang teh anu urang rada teu enjoy Enjoy itu aman. dengan suatu perilaku bubudak. Budak tuh anjing. Udah kan Teu dewasa. jadi kedewasaan seseorang nanti itu marah muncul bikin status kedewasaan itu sekarang sudah semakin dewasa semakin gimana sih storynya semakin dewasa semakin banyak lintang yang kita semakin Pohon tinggi semakin angin. semakin tinggi pohon menjulang semakin tinggi lintangan yang akan kita hadang itu mata kurang kudu kuat didinya Jadi ieu mah statement Hamdan ya. Jadi Jadi ini ieu mah ukur luapan lah. luapan hati kurang jadi dengan tidak Resah itu. resah lah Rasa Resah jiwaku tuh. nanti. Mungkin sudah Hamdan. mungkin lah segitulah ti orang mah. Jadi yang suka sama aing oke, yang tidak suka kalau bilang kayak Tidak apa-apa juga kita perdebatkan. mendapatkan hal ini. Aloy? Tidak ada? Oh, sakitu wae meureun terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton karena asap rokok ini sungguh mengganggu saya. See you next time. See you next Peace. time.